Makana syukur terhatur ka Allah anu maha gofur, nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Leres Pak? Nikmati Allah terkucur ka sahabat, tukang bajigur, para gubernur, tukang bubur, tukang sayur, tukang gulung kenur, tukang naon deui Pak? Nah, kenur jeung sajabana. Nikmati Allah terkucur, bujeng-bujeng ka anu saroleh. Bahkan nikmat Allah Rahman Rahim, Allah general, luas. Allah mikanya Allah mika cinta. Sanajan orang loba dosa gerinya banyak. Oh ya Allah, orang teh loba dosa. Bahkan pun guru manyarios senajan upami orang dihitung-hitung 24 jam teh kadangkala orang mah dosa hungkul. Leres Pak? Kadangkala dosa hungkul. Tingali we cenah dina salat kadangkala salat gurung busuh, kadangkala orang teh salat malawung kaditu ka dieu ingat perkara dunia, ingat dina masyarakat teh ingat vitamin D. Naon vitamin D Pak? Duit cuan cara ceuk bahasa ayeuna mah. Oh makanya ayeuna mah geuning sagala rupa diduitkeun, aya dina Facebook diduitkeun, meta teh ya geuning. Gus sagala rupa eta nyarieun konten, mun dina TikTok mah aya manusia selang, manusia karet, bahkan aya manusia naon kipas angin. Ya Allah ya kan kita zaman ayeuna banyak. Zaman baheula mah kan zaman TikTok di Lebuhan banyak. Zaman ayeuna mah zaman TikTok di Labuan. Ya Allah ya karita makana margi kitu orang terus bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Da geuning Pak, hianna teh lain ku batur, hianna teh lain ku sasa, hianna teh ku diri sorangan. Kadang-kala urang teh hafal salat teh wajib tapi masih kene urang teh diundur-undur. Urang teh hafal sedekah teh luar biasa keutamaanna, tapi sok kadangkala urang teh masih kene malas ngaluarkeun duit, malas urang teh berehan ka batur teh. Aya gitu aya. Kadang urang teh hafal ya Allah ya Rabbana ngaji teh penting, komonya kan tenan kanggo urang gitu nya, pamegat abdi pribados gitu. Ngaos teh penting, tapi kadangkala di beh dituna aya sok kadangkala malesna. Setan berbisik ke deui ke heula didinya supaya naon? Supaya manusia beuki jauh ti Allah Subhanahu. Maka alhamdulillah ku ayana berbagai macam acara tos di dieu engke Januari lebet dina sasi Rajab teu karaos tos Rajaban deui tos Rajab deui teu karaos lebet Sakban deui tos teu karaos engke teh lebet nambah Ramadan. Ayeuna 2024 akhir geuning geus akhir ieu teh ya Allah teu karasa. Oh Yosua beuki nambahan teu bikin murangan beuki naon semakin mengurangan ya tina batas waktuna gitu kan ya nu kairah teh teuing bahkan para alim ulama tos nu ngantunkeun kan